Hai guys, jangan lupa subscribe ya, like dan komen. Terima kasih. Aliur kieu sirah mengetis teh asana ngeunah. Coda ika mana deui apanya? Jeung Ceu Eti ya. Arek ngajakan metis ah. Wah. Hayang teu ieu petisan ye. Ih, ngeunah ieu petisan. Wah, nanti cara dibabak. Oh, uah mah hayangna rujaknya. Ai budak ngorak ini mah ngarinah nang petis wah simulala. Jadina lalieur teh jadi arsa laleungit teh kitu. Yang dibabak kan. Wah mah dibebek cenah. Kayak tahan. Ieu Ceu Odah ka mana apa nya Ceu Odah ieu deui ngajakan metis ya. Metis Ceu Odah. Mana keur lalieur kieu metis. Gara-gara ke Bang Emok. Daripada pusing mikiran Bang Emok. Astagfirullah. Jeung mer Emok. Ih, urangnya pugu. Ih, cantu ah. Can aya urang ge astagfirullah. Mana can bayar Emok? Can musar Bang Emok. Aduh, kumaha teh. Aduh. Engke teu deung deui mah teh aya geus ibu. Mata kan ieu pasti. Kumaha tuh urangnya? Nya ada sedek eta. Coba Ceu Eti engke bogaeun teu Ceu Eti. Coba Ceu Eti suruh ke sini. Ceu Eti ditaka dia man. Mana ya lieur amat urang ge lieur tuyuhan aya datang engke geura tuyuhan coba salaki teu usaha anak loba para baneun tadina mah urang pangmayarkeun boboro mayarkeun batur nu sorangan ge lieur ih mah aya nungguan salaki teu usaha teu usaha usaha poe deui Aduh, menang denggaang kau. Pinjem kata tangga leung Teh eta teh kulak geus. Arek ka Ceu Eti ah. Arek ka Ceu Eti. Ek nyan duit. Iya, heuh. Oh, mak itu dah nyan duit teh. Ceu Eti ka dieu buru. Geus sidangkan manten itu. Pengenok. Nah, tuh ka Ceu Eti. Naon ieu? Eti. Sedang bingung gue, bukan berapa duit. Terus hanya sorangan Ceu Eti, anak orang pada sakarolah keneh. Mending sakola nganggur. Kurang teu usaha. Mending sakola ngalangur. Tapi orang harus pinjam duit. Jeung Bang Emok mah ngabogan tuh. Boga pelak-pelak acan. Loh, ieu bi odang kitu mah atuh ieu bi odang. Di tulungan atuh. Eueuh, Mbak. Mbak urang ngomong Bang Emok kan numput lah. Numput. Mah deui atuh urang untuk nyumput maksa. Bingung sih. Cek gedung dia datang kumaha atuh yo. Itu dicekekan gigi. Anak di Jakarta gawe. Jangan. Selain mau dibanyak tadi main nanti tak umum. Ada urang rek nyumput. Ulah dibejakeun oke. Usir lah usir. Urang teu boga beas. Sanyamu ayeuna ge. Nyang acan, boboro ku balanja. Meuli beas ge eueuh. Komo jeung mer Bang Emok. Salieur. Kumaha deui atuh? Pengen jumna gede deui 8 juta urang teh. Banyak di toko umum mah. Lumayan. Geus manting ka bayar. Mana batasna ge nang sataun deui. Mananya atunya urang. Dede. Udah. Urang gawe yuk. Ayo. Pusing atuh da jeung mayaran Bang Emok ieu sira jeung da angge eueuh. Aduh, lieur. Nah,
makan daun hari kedeng deui ke datang mangkana boganca duit mah sebeda kita tali tembuka enak mah kieu we kalau mau nanyakeun teuing heuh tak meureun eueuh we kitu nya nyumput di cai jadi teangan ajeun moal neangan ka cai mah manehna bebejana beja ka bumi we kitu nya datang wah itu Bang emokna bayar mah awe kitu jangan mah Bang Emok, astagfirullahaladzim. Sukabumi belah mana? Tuh. Sukabumi belah mana? Poho. Sukabumi mananya? Bodah teh poho. Bodah teh kayaknya mau majar teh bodah. Bodah mau duit. Sukabumi mananya? Poho. Daerah mana? Oh, itu nyawa kita daerah nak. Itu nyawa. Orang kaya kan gila. Nah itu. Sukabumi mana Cemimin? Ih, kurang kami. Kayak si Bang Emok, ibu Bang Emok kayak kami. Aduh, Sukabumi mana? Aduh, beda ke Sukabumi mana? Betanya ho, gitu. Tuh, kumaha tuh. Pom, Bu. Kepala ngomong ngomong. Kepala ngomong. Duh, kumahanya? Seperang dia tuh. Kumaha sih? Karena rawan aja nyumput. Kadi orang iya layu ngobrol. Ayo kawan. Nah, dia ngomongin nyumput. Kurang suka. Kenapa naon? Enggak duit. Pangsi ibu masak-masak mah. Aku rakyat tebal pisah. Janji. Atuh, ibu kan janji nak, cina minggu ayeuna. Tuh, ibu teh geus 5 bulan can mayar. Deui atuh. Kan orang ge kudu nyetor ka dituna. Urang teh ngarti. Orang belum enggak nyong. Cuman kumaha Masalahna ieu gedeng deui beak jangka waktuna. 3 bulan deui. Kitu. Masalah urang usaha teh. Kena iraha ieu rek bayar iraha ieu. Kumaha tuh bisa janji urang mah. Janjikeun teh kamu janji urang auditan kan dicarekan deui urang teh. Moal. Kudu usahakeun atuh kudu. Heeh, teh pokona diusahakeun dah. Kira lumayan lah ya. Kewe, masalah urang usaha. Ya orang kadi tadi subuh-subuhan acan ya. Kugu eta ge aya rujak doang kan sebega tah. Coda panyakeun cai we deh. Bere-bere cai neng ai nagih mah. Kumaha deui atuh karunya mana jauh. Jauh. Mana pan jauh karunya. Tuh, cai doang. Deui cai nage beak can deui. Beak mah. Jadi iya salah kita usaha gitu. Itu usaha di mah wae. Urang ge can bayar ujian, ada ujian ya anak urang tanu. Kita duit 8 juta ke mana? Heueuh pan eta pan anak urang teh lain hiji doang. Anak urang teh 8.
Bang ayam. Kok mga janji minggu ayeuna. Ayo ungu kumaha. Kan orangnya kudu setoran atuh Emang kadi. cewek emang kedeh. Nama orang lagi trailer tah mah ge ngarujak. Kriut sirang urang. Benih. Kumaha tuh kayak orang udah becak ka ieu. Kalau Jakeun we. Eueuh itu we kabur. Jakeun anak. Mau jakeun aya. Jakeun kabur. itu kan kudu ayahnya. Mangajanjikeun pokona mah mangajanjikeun. Mun aya mun bejahan dibayar mah. Yang lulus kumaha deui. Anak kurang 8 coba pikir. Eta duit nu 8 juta teh. Jeung anu hiji beureunan eta pake beli motor. Kemarin motor tabrakan. Jadi eueuh duit teh. Anu kadua beureunan anak kurang teh raga geusna. Dina tangkal mangga. Getong. Jadi datang ke duit pisan. Mau mangga duit. Sekarang duit anak. Yang aja usaha meureun. Usaha urang. Wah, jualan nu kitu ge atuh. Modal lagi urang pan hari teh nang 200. Ya kan dibikeun anak, urang teh karunya anak. Mah anak leuweuh. 8 coba tinggal 2 siki. Suka bang kudu pasti ayahnya. Insyaallah. Ya duit. Duit nih soalnya ya. Cek nih minta. Talangan ku ibu, talangan yang laku ibu. Mun aya duit mah di talangan, Bu, atuh Bu. Ah. Suka kan itu dah. Ya, senang deui geus balik dah. Senang balik dah.